Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Palawargi sadayana tiasa tepang dangu deui sareng Mang Iday dina acara Mang Dongengkeun. Nyaeta urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur anu ayeuna dicobi deui ku Mang Iday didongengkeun. Lalakon anu nuju dipadar teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu disalin deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana mugia urang tiasa nyanak tina ieu carios picontoeun anu saena kangge urang atuh anu awona ku urang kantunkeun ulah diturutan ku urang. Cohagna mah urang canak sasiereun sabeunyeurna anu saena wae nya palawargi sadayana. Sareng deui mudah-mudahan dongeng ieu teh sing janten lanong, sing janten imun kana salira, sing janten pangbeberah kana manah, panglipur kana kalbu. Mudah-mudahan wae ku ayana dongeng ieu urang tiasa kabeberah gitu. Sanaos ieu dongeng teh tebih tina kasampurnaan mang masih diajar keneh palawargi. Tapi keun we nya urang keureueuh we. Mangga atuh palawargi supados teu nyangkolong teuing kana waktos kumaha jecungna ieu lalampahan Si Buntung Jago Tutugan saterasna. Mangga Deramara Ranco Prung kaparayun sadayana. Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka jeung aing sia malawana nih. Bahuy kalpa sakilat nakar ngacorelat ka hareupeun Andi. Jeleg ngajega panon ngagedur hurung teu beda tinu ngandung seuneu. Sabrehan mah Andi teh make jeung rada ngaranyug oge. Mireungeuh buboden bahuy kalpa anu bener-bener pikagilaeun. Kurang-kurang panggemleng mah Andi teh matak ngayak-yak nya. Mireungeuh bubudena bahuy kalpa harita. Memang benar banget namah teu bergud bosongot bade amprotan. Tapi Masya Allah ieu mah beungeutna teh teu beda ti tangkorak hirup. Pipina kemong leuwih ti ukuran nepi ka tulang-tulangna nyaloh cor nonjol. Irungna bengkung nguni pamatuk ekek ari panon bolotot semunu rada nongtot kaluar. Ari reteh kana ceulina hayoh deui keur rebing teh make utak-utakan teu beda ti ceuli gajah anu bisa ngiplik siga hihit. Tapi kangaranan jalma anu sugih kawani sarta leber wawanen tayaka keung Andi ngarasa ruas teh teu lila komo ningali gerakan bahuy kalpa anu terus nyebrut narajang rek ngahanca careham. Andi ngakentak ngabalirkeun peungeutna duh. Leungeun katuhu bahuy kalpa dihanca ku teungelan tapak jalak. Hush! Beureub katuhu Andi ngatius dihandap deuk ngahanca hulu angan. Aya hojana sia Buntung. Bahuy kalpa rikat ngakiwarkeun padana ngencang barengan suku kencana ditarik ka tukang.
Pos patonjok Andi poos keduk dengan katuhu bahui kalpa anu tadi dihanca ku gerakan tapak jalak teh sikuna kalah kanga geduk ngahakan careham Andi bareng jeung eta hiu leungeun kenca bahui kalpa ngahiuk ka handap sarta temis deui ngahanca leungeun katuhu Andi anu tadi rek nobros hulu angan. Andi ngegero bari sirahna ngadangheungak ka tukang boh careham boh pigelang leungeun katuhuna lain deui karasa nyerina. Keur mah tanaga bahui kalpa teh kacidarosana katurug leungeunna teh ngan ukur mangrupakeun tulang-tulang anu dibungkus kulit. Jigana teh geus eueuh dagingan saeutik-saeutik acan, tapi teu asna naujubillah. Dina ngagetrukkeuna kana sasaran teh teu beda jeung nu didagor ku beusi. Coba gerabu di si Andi buntung. Cek bahui kalpa bari mekarkeun siku katuhuna nu tas dipake nyatok careham maksudna dek dipake ngahanca beungeut. Andi nu harita keur ngedangheungak tangga orok kaya lain oge si buntung jago tutugan atuh lamun Andi kudu terus-terusan dihanca kudu jadi lawan. Ku kituna kalawan sakilat nakar manehna ngalalapkeun badanna ngabarengan suku kencana ngangsod ka tukang. Jurelat kat katuhuan bahui kalpa bari nyambarkeun ramo-ramona dek dipake ngajamret kulit beuteung ku gerakan cakar heulang. Buat nu beunang teh ukur tungtung baju pangsina kajewol memangna beuteung bahui kalpa teh ngalok pangaruh awakna anu rang kebong teu beda ti rorongkong. Ai ngadon ngaruksak baju aing sia mangkaning ieu teh anyar ngaput ka si Sade Cimanintin jabatan lunas deuleu gantian sia buntung. Bahui kalpa amarahna tambah budal. Gilak manehna ngatuhu bari narik suku katuhuna ka tukang hiu tenggelan leungeun katuhuna dek ngahanca sirah tapi Andi rikat ngajorelat dina gerakan pangamui. Hiu leungeun buntungna ngatius rek ngetog punuk tapi bahui kalpa cingeusna lain lumayan manehna geus bisa ngarasakeun tina hiukna angin nu nebak kana punukna yen lawan teh narajang ti tukang. Ku kituna sakilat nakar malik 180 derajat sarta suku katuhuna ditarik. Gilak ngabalieurkeun beungeutna leungeun katuhuna dihematkeun nyempog ka gigir dipake nakis leungeun buntung. Dua kekuatan pantok serta dua nana oge ngandung tanaga anu teu bisa dikira-kirakeun kumaha kahebatanana. Nu antukna dua nana oge teu bisa leupas tina akibatna. Mun Andi mah nepi ka ngagigeg bari satekah pola leungeunna nahan ulah nepi ka labuh sarta urat-uratna karasa ting perengkel pangaruh leungeun tulang nu ngapelentrang. Sedangkeun bahui kalpa nepi ka ngejat ka gigir lantaran leungeun lawan teh karasana teu beda ti beusi. Kokodna naon ieu teh Bahui kalpa ngagerok kaget tapi ari gerakanna mah teu kaaneg. Sagrot wae manehna naraja ngagunakeun jurus Cigalontang hasil ciptaanna pribadi. Plos nobros angin lantaran Andi ngagentak ngawangun gerakan jukut riwut. Hiu plos, hiu plos. Tenggelan bahui kalpa teu bisa nembus sasaran. Atuh Andi dina males narajang teh sarua pada blus-blus nobros angin. Lantaran bahui kalpa dina gulak-gilakna teh estuning tapis naker. Jurus bahui kalpa ngatius deui dina kacepatan anu luar biasa. Andi sakali ieu mah ngagentak ngajorelat ka gigireunna bari nejehkeun dampal sukuna dina jurus walang sungsang. Dampal suku nu geus dieusian acian semu gunting teh rek dijabrodkeun kana iga burung tapi bahui kalpa rikat ngarempot ngabarengan ngakilirna badan bari tenggelan kepangna geus ngahiuk deuk ngahanca mumuncangan. Andi ngagentak ngejetkeun sukuna ditarik sabeakna ka tukang. Hiu berup bahui kalpa rek ngabentur sirah. Hop Andi ngalalapkeun badanna dibarengan ku ngangsodna suku katuhu ka hareup. Sedeng leungeun katuhuna geus nelap ngawangun siku. Aku ada
nyeri agau. Bahui Kalpa ngagerong ngarasakeun seueur anu lain di kieuna. Andi nyusul tapus ku leungeun buntung narek dipake nobros beuteung. Tapi Bahui Kalpa rikat ngejauh ka tukang. Paureun ku leungeun buntung anu nyuruntul teu beda jeung halu beusi. Tapi leungeun katuhu Andi anu tadi tas ngapadu ke kemplong geus mekar jadi mangrupa pereup anu teu kurang-kurang matak bahaya. Anu tumerapna ka Bahui Kalpa nepi ka nolonyong ka tukang. Meh-mehan ngagebruk. Sanajan bener manehna salamet tina benturan leungeun buntung, tapi pereup katuhu Andi nanggal ngajebrod kana beuteungna pisan. Ngan bae Bahui Kalpa teh sanajan bener sareatna mah aki-aki, tapi miboga daya kekuatan anu teu sabongbrong. Buktina bae manehna teh kalah ngajarig jegan mundur. Kokot buntung teh mantong digubug ka dieu si Andi. Pake nutugan oncol mangguran mah. Cek Bahui Kalpa kalaka ngahehe. Lelewana estuning pikareseun. Sok sanajan hatena mah ngarasa gigis ku leungeun buntung Andi teh. Geus ngadenge beja boh ti karna boh ti dalimin. Andi teu nemalan manehna ngarasa jengkel jeung hayang geram nuntaskeun patelakna. Beuki pusing we mireungeuh lawan nu kacidalinga sarta miboga kakuatan nu pohara. Leungeun buntung nu jadi andalanana teh ngan poos bae komo eta ucap-ucapan Bahui Kalpa nu matak rungseb kana ceulik. Kurang-kurang nahan amarah mah matak nimbulkeun nafsu nu ngababi buta. Andi ras inget kana haur konengna. Aya pakiran rek dipasartikeun nandingan lawan anu geus kabuktian sakitu tangguhna. Tapi teu kaduga ku era lantaran Bahui Kalpa tetep lemor can ngagunakeun pakarang. Ulah-ulah matak diceceleh kuno jadi lawana, komo deui harita teh keur disaksian ku karna anu ukur nyerangkeun tinu anggang. Nah kalah molotot si Andi. Hayo geura gunakeun kokot buntung teh. Ari hayang dipitaskeun semet sikuna mah ku aing. Bahui Kalpa nyarita deui bari teu tinggalin ngahehe, matak ngahudang amarah. Sombong teuing aki-aki teh ya. Geura pitaskeun ari kanduga mah. Hiat. Andi anu amarahna geus teu bisa dikandalikeun deui ngakentak ngadiuskeun leungeun buntungna. Angkeuhan mah dadalawan teh sanajan nepi ka bejad oge mangsa bodoh teuing. Bongan ucap-ucapanana teu nya ucap-ucapanana teh ngahina naker. Tapi wawasena Bahui Kalpa teh memang bener matak pusing nu nyang hareupan. Meh bareng jeung nyampeukna leungeun buntung, sakilat manehna luncat ka luhur. Hiji gerakan anu kacida ngagetkeunana lantaran beunang disebutkeun di luar kamampuan jalma biasa. Sarta jedak bae leungeun buntung teh dijejak satakerna. Andi nepi ka nyolontod meh-mehan ti kusuk kabawa ku tanaga anu ratusan kati. Heap dampal suku Bahui Kalpa nu sakitu tulang wungkul teh rek ngajejak sirah. Tapi Andi anu geus sadar yen kasalametan jiwana keur aya dina ancaman nu jadi lawan, rikat ngabalieukeun beungeutna. Sret suku kencana ditarik ngabarengan gerakan bahe kele manehna malik 80 derajat. Dampal suku Bahui Kalpa nu deuk ngahanca sirah teh teu antap parah deui. Jedak ngabajegna dihanca ku teungelan kepang leungeun katuhu. Bahui Kalpa teu buru ngagero oge bari merengkelkeun sukuna, sedeng badana terus nyirorot ka handap. Jurelat Andi luncat ka gigireunana bareng jeung ngagejligna Bahui Kalpa nincak taneuh. Celot cerot jerot maksud teh jerot gadona beunang dipapag ku siku gilek. Andi nyerong atuhu bari ngaheatkeun leungeun katuhuna rek dipake mepeg sirah. Ngan Bahui Kalpa teu eleh kesit, manehna oge luncat ka katuhu bari langsung luncat ka kencaeun Andi semu nyerong atuhu. Suku kenca dipake ngajejak suku Andi bari ngangsodkeun suku katuhu.
bareng jeung ngejatna bahui kalpa leungeun puntung ngatius sarta sakali ieu mah teu mis deui keuna kana iga burung. Aduh, nyai. Aduh, dua sora awor meh bareng ngakerungna. Mun Andi mah bincurangna asa potong lantaran dijejak dampal suku nu tulang hungkul. Sedangkeun bahui kalpa ngakero teh lantaran tulang-tulang igana asa pasiksak dihanca leungeun buntung nepi ka manehna ngakedebut. Andi atuh sajongjongan mah ngaheungge bari suku kencana semu dijengkekeun. Hebat. Oh, gelengan buntung teh euy. Aduh, hebat dengan aduh. Bahui kalpa ngaheheh dibarengan ku Humarurung. Jereg-jeg manehna hudang ret ka Andi anu masih ngecentul dina tempatna keur ngararasakeun ka nyeri. Andi anu sukuna masih karasanya nyautan teu yeuh dirasa sebrut bae narajang ku nyabetkeun dampal suku rek dipake nejeh badan bahui kalpa anu keur ngajereg-jeg keneh. Manehna hayang geurang nganggeuskeun patalak lantaran ngarasa hari wangku Ki Jantra anu harita keur diraponan ku Dalimin jeung si Dorji. Tapi bahui kalpa cingeusna teu beda ti orai lingas. Manehna ukur ngeserkeun kuda-kudana nyerong atuhu. Hiuk leungeun katuhuna ngaheat deui dipake ngahanca mumuncangan. Andi ngakentak ngejetkeun deui suku ngabarengan ngejetkeun deui sukuna ngabarengan ngaheatna leungeun katuhu kaluhur pikeun ngahadang tenggelan lawan. Lap ngalalepkeun padana bari ngangsodkeun suku katuhuna ngenca. Duh dua leungeun diaradu hiuk jebrod leungeun buntung nanggal pisan keuna kana kakamplong. Aduh, aduh. Bahui kalpa nolonjong ka tukang tetela kuatna teh manehna masih bisa ngejaga kaseimbangan badana. Sakitu dihanca kakamplong satakerna teu kungsi ngagebut cumawona ngajahjar ari lain beungeutna muringis nahan ka nyeri mah. Bener-bener bandel ieu mah ye. Cek Andi bari terus nyebrutkeun leungeun puntung rek ngahanca gado. Bahui kalpa sakitu masih pupuringisan gerakanna mah teu rengrot-rengrot. Kuat manehna jingkrak hiuk deus leungeun buntung dihanca ku tenggelan kepang. Sok peureub katuhuna bahui kalpa nyasar careham. Andi rikat ngangsodkeun suku katuhuna nyerong nyala bumi. Geulak ngenca bareng jeung nakiskeun leungeun kenca. Suku katuhuna ngangsod deui ka hareup ngabarengan leungeun katuhu. Duh pigelang bahui kalpa dibeunang ditakis. Jebrod peureub katuhu Andi teu bisa disingkahan nanggal ngahanca careham. Aduh, Bahui kalpa ngagerung bari sirah ngadang heula ka tukang. Hiuk leungeun buntung nyuruntul nyasar gado. Rokaya sanajam careham na karasa asa nyengso tetela bahui kalpa teh hojahna mah masih aya. Manehna ngakentak ngalalapkeun badana bari ngangsodkeun suku katuhuna ka hareup. Hiuk jebrod peureupna nyayang kana beuteung Andi. Andi ayeuna nu ngagero beuteungna karasa asa ngalok meh antal jeung tulang tonggong. Ngakentak Andi nyerong atuhu bari narik suku kenca ka tukang. Hiuk tenggelan leungeun katuhu rek mepeg sirah. Tapi bahui kalpa ngacorelat ka katuhu bari ngaheumbatkeun peureub kencana rek ngahanca iga burung. Andi ngakentak ngejengkat bari narik suku kenca ka tukang. Leungeun buntungna dipake nakis sedang leungeun katuhuna nyebrut rek ngahanca careham. Tapi gerakan bahui kalpa estuning matak lieur. Sakilat nakar manehna ngacorelat kabelah katuhun Andi bari nyambarkeun peureub katuhuna rek dipake ngagedeg sirah. Nutu merapna ka Andi kapaksa kudu ngacaul ka gigir bari nejehkeun dampal suku katuhuna dina gerakan walang sungsang. Bahui kalpa ukul ngadengdekeun badana ka kenca dibarengan ku ngangsodna suku katuhu ka hareup. Hiuk jedak gerakan walang sungsang dihancak ku tenggelan kepang. Andi nepi ka ngagero ngagentak suku katuhuna anu kacida karasanya nyautan ditarik ka tukang. Gilak nyerong ngatuhu ngabarengan ngajengkatna suku kenca ka hareup. Heak leungeun buntung ngelan diheumatkeun ka gigirina jurus selendang mayang. Puguh we lain deui ngaranjugna bahui kalpa lantaran saeutik oge teu disangka yen nu jadi lawan teh bakal kitu polahna.
sarta samemeh manehna ngayakeun gerakan naon-naon pikeun nyalametkeun dirina. Leungeun buntung teh geus ngadagor manten kana carehamna nu belah kenca. Untung huntu-huntuna geus lemong, da cacakan mun rempeg keneh mah piraku teu raclang maruragan. Tapi ari tulang pipina mah anu naronjol nepi kating darak-dak kawas nu parotong. Aduh, dari ani aduh buntung tobat. Bahwika pangoceak bari gentak ngejat bari nungkupan pipi kenca ku dua leungeunna. Gitu namah manehna kaitung kacida kuatna. Da cacakan lamun nu sejen mah tinang tugas ngajongkeng bari tulang pipina amburadul. Ayo, masih kena penasaran? Cek Andi bari ngacegak sedang dampa suku namah masih karasa nyeri, pangaruh tenggelan kepang nu jadi lawan. Aduh, ulah waka gede hate sia boncong. Cek Bahwika pak tetela tandang nama tak helok. Bari ngagorowok teh manehna luncat bari nyamarkeun peurupna. Kalah beki garang geuning. Cek Andi ngagentak luncat ka gigir. Kadenge beh tukang sadanu ngagero. Andi ngagentak ngareret lantaran teu samar deui kana sorana Ki Jantra. Ari breh teh tetela Ki Jantra geus ngagedebut. Taksiran keneungna beunang dibajai ku Dalimin. Lantaran katampo Dalimin keur ngadakom sedangkeun si Dorji keur ngaheatkeun dampa sukuna dek ngajajak sirah Ki Jantra. Maksud mah Andi teh rek ngagentak mere bantuan, tapi orok aya pereup Bahwika geus ngahiuk saolah-olah dek ngabongohan lantaran Andi keur ngareret ka tukang. Andi rikat malik bari ngareundekeun badana sarta ngangsolkeun suku katuhuna dek ngajamret kulit beuteung Bahwika. Ngagentak ngarempodkeun badana bari narik suku katukang dibarengan ku nyabetkeun leungeunna ngulawit ka luhur. Sarta kawak wae pigelang Bahwika teh dicarak sarta langsung dicentok. Buat suku katuhuna dipake nyabet suku Bahwika. Puguh we nya sukuna dibajeg nya kokodna ditarik. Bahwika teh teu loba deui pamolah, gebut bae manehna nangkuban beuteungna ti susut kana taneuh garing. Ret deui Andi ka Ki Jantra mata gregreg lantaran manehna geus bisa hojah deui. Tadi teh waktu sirahna dek dijajak ku si Dorji, manehna ngagentak malik sarta teu antap parah deui karawak bae dampa sukuna nu dek cucungah teh ku Ki Jantra ditewak. Jadi kauntungan oge lantaran manehna bisa sama menang ngagurinjal. Waktu Dalimin dek ngarontok, gentak Ki Jantra ngejat ka gigir bari nyurungkeun si Dorji nu jajarig jegan lantaran sukuna napak sabelah. Lumayan oge hasilna, ari keduk awak si Dorji nubruk Dalimin, ari curah roh bae badana ngarumpak awakna Dalimin. Nu antukna duanana ti anga ting arugil patumpang tinih. Ya kajalah ya binatang. Sugan kudu dipodaran siapa? Si Dorji nyorongot bari ngagentak kudang. Sat bae manehna mesat bedogna. Bener ji, urang cacak bekumon. Dalimin oge rikat mesat bedogna. Nu ayeuna mah bedogna rada leutik lantaran bedogna anu sagede bedog rajang teh geus potong dihancak ku haur koneng Andi waktu patalak ti heula. Coba we aing geura racah bangsat. Cek Ki Jantra bari seret mesat bedog oge kolebat tang. Dua bedog lawan anu geus ting hariuk bisa hasil ditakis. Suk bedog si Dorji sanggeusna beunang ditakis terus ngaheat dek ngahanca cangkeng. Kolebat kareret bedog Dalimin dek ngagelencengkeun sirah. Ki Jantra teu wudu meuni cingceung ngabagi panenjona. Jurelat manehna luncat kalebah si Dorji bari nyabetkeun bedogna tang. Dua seseket bedog awor diadu. Jurelat Ki Jantra mutarkeun badana ka belah kenca dina jurus orai gibug ngabedodoho. Hiuk bedogna dihembatkeun ka Dalimin nu badana semut doyong lantaran pangadekna poos.
Dalimin ringeus rek aya nu narajang gigireuna ngakentak manehna Malik bari narik suku kencak ka tukang. Tang bedog Ki Jantra beunang disabet kolebak di tukangeun bedog si Dorji ngahiup tukangeun rek narok sirah. Ki Jantra ngakentak ngalalapkeun badana gilek nyerong enca bari narik suku kenca sedengkeun bedogna nyewuk di handap nyerepet di belah kenca ka katuhu bareng jeung Malikna badan dina gerakan bulan sapasi. Puguh we lain deui Dalimin jeung si Dorji ngaranjugna lantaran siku maranehna sakaligus rek dirampalkeun. Ku kituna kentak duanana ngarejat ka tukang. Palawargi sadayana sakali ieu mah Ki Jantra geus bisa nyalametkeun dirina, tapi dina gerakan-gerakan saterusna manehna teu wudu ripuh oge. Lantaran beuki lila teh panajang lawan beuki sengit. Bedog-bedog ting hariuk ti dua jurusan nu daratangna babarengan. Ku kituna antukna mah Ki Jantra teh kawalahan oge. Manehna terus-terusan kadeseh sarta ayeuna mah ngan ukur bisa nakisan hungkul bari ngagunakeun kakesitanana cungcat cingcet pikeun nyingkahan sabetan bedog lawan. Hal ieu teh kajudi oge ku Andi lantaran sajroning patutunggalan jeung bahwi kalpa teh panonna mah teu weleh ngareretan ka Ki Jantra. Pantes we kacida bingungna ka Ki Jantra pancegna mah hayang nulungan. Ngan kaayaan manehna oge sasatna meh-mehan kawalahan ngayonan bahwi kalpa nu sakitu tangguhna. Sanajan ari wawanena mah Andi teh saeutik oge tacan ngurangan. Waktu Andi ngareret deui kabireungeuh Ki Jantra geus nyarane kana tangkal suren sedengkeun bedog-bedogna si Dorji jeung Dalimin tatap ting hariuk ti kenca katuhueuna. Memang saharitaeun mah Ki Jantra teh masih bisa hojah pikeun nakisan bedog-bedog lawan. Kadenge sora Ki Jantra ngagero lantaran tak-tak kencana kabeunangan ku bedogna Dalimin. Getihna tembong ngalemereh kana bajuna. Pak Jantra, mundur! Andi ngagorowok jol bahwi kalpa pelesat manehna muru kalebah Ki Jantra. Hiuk cerak bedog si Dorji anu sabek-bekeun rek ngahanca sirahna Ki Jantra dihanca kuluneun buntungna. Serat kolebak tang bedog Dalimin disabet ku haur koneng. Enggal mundur Pak. Mundur Pak Jantra. Andi nitah mundur bari hiuk. Haur konengna disabetkeun deui dina gerakan turih wajib tang tang. Haur koneng ngahanca bedog lawan teu beda ti beusi nu diaradu. Koleweng bedog-bedog lawan teh ngaraclang tina panyekelna. Si laing mah jeung aing sia bontong. Montong ganti layan dulu. Bahwi kalpa ngacorelat luncat set bedogna dipasat lantaran ku manehna geus bisa dibalitungkeun yen gerakan haur koneng teh lain lalaworakeun. Kabuktian bedog-bedog Dalimin jeung si Dorji oge nepi ka lalesotan tina panyekelna. Si Dorji jeung Dalimin sanggeus nu jadi guruna nyang hareupan deui Andi rarikat nyarokotan bedeuy bedogna sarta langsung ngarepuk Andi. Puguh we lamun seug teu mikiran kasalametan Ki Jantra mah ieu nu tiluan teh sanajan tepi ka kumaha oge ku manehna deuk diayonan. Sakalian lamun karna miluan oge manehna dek toh pati sanajan cek paribasana kudu nepi ka ngalaman ngajampana bugang oge teu jadi masalah. Cadu pikeun dirina kudu ngejat ti pakalangan hiji sifat anu geus ngancik ti bubudak anu tara daek eleh kudu jadi lawan. Tapi ngelehan pikeun kasalametan nulian mah lain harti kecing kitu lelewana jawara sajati. Orokaya hate Andi terus nyolok ka Ki Jantra anu keur sasampoyongan bari tak-takna gudawang sarta baroboran getih. Kabireungeuh Ki Jantra leumpang muru jalan anu tadi kaliwatan. Memang kitu panitahna Andi lantaran lamun ditagenan di dinya mah tetep we mata kariwang. Ku kituna sanggeus nyabet bedog-bedog Dalimin jeung si Dorji deui ari bedog bahwi kalpa mah luput teu kasabet ku haur konengna lantaran kacida lingasna. Curelat bae Andi ngejat nyusul Ki Jantra anu geus rada anggang oge di tempat galungan.
Alusna teh bahwi kalpa teu terus ngudag lantaran kumanehna oge geus kaijir yen lawanna teh moal gampang-gampang beunang diragragkeun nilik kana wawasena anu sakitu hebatna. Ongkoh deui manehna teh kapan aya maksudna anu mandiri nyaeta rek ngajorag ka Cicapar pikeun ngayakeun balitungan jeung gumilar anu geus nganyerikeun ka Pabarja nya anu geus nganyerikeun ka Pabarja anu kasebutna muridna keneh oge bapana Dalimin nu jadi murid kanyaahna. Nu matak pantes dek ngabelaan teh ongkoh sanyana mah bahwi kalpa teh karerab ku carita anu jadi murid anu keur waktu ngadoni ka manehanana. Palawargi sadayana mun Andi mah sanggeusna nyusulan Ki Jantra anu keur sasampoyongan areureun heula meungkeut tatuna Ki Jantra sarta ngareureuhkeun jeung ngabersihan getihna tina bajuna. Leos bae arindit nu maksudna rek langsung katambak baya. Sedengkeun bahwi kalpa bring bae neruskeun deui lalampahanana maksudna dek terus ka Cicapar. Bari lempang teh bahwi kalpa teu eulem-eulem ngebrehkeun pamujina cacakan budak ngora cenah wawasena geus sakitu hebatna. Lantaran supaya teu nguriling dina lumakuna teh make jalan torobosan anu kabelah wetan, tempo-tempo kudu ngaliwatan galengan sawah atawa malibir ka sisi kebon nu akhirna anjog ka jalan rondaan anu ngabulungbung berasna ka desa Sukamana. Tidinya mah terus ngetan deui ngambah lemur sohol teu kungsi lila beras ka jalan anu kaha sadahurit. Geus kitu we dasar kudu papanggih didinya ari rong heap teh ti Lebak Wijana kadua Ganjar anu tas ngajajabkeun Pamajid ka Nangkapait. Lantaran poe eta Pamajid teh dek ka kota nyaeta rek maluruh mursan sakumaha pameredihna Aki Musani. Ti kaanggangan oge karna mah geus awas saha-sahana pok bae ngaharewos ka bahwi kalpa cenah eta nu duaan teh anak katut minantuna Gumilar. Keun cenah minantuna mah rek disanghareupan ku manehna sorangan ngan eta cenah nu saurang deui kudu disanghareupan ku bahwi kalpa lantaran wawasena bisa disebutkeun sabanding jeung si Andi. Puguh we dicaritaan kitu teh bahwi kalpa mah jugjug pudigdig bae nafsuna komo ngadenge pok-pokanana karna anu saolah-olah muji ka Wijana sarta teu loba tatanya deui terus bae manehna ngagajleng di tengah jalan ngahalangan anu rek ngaliwat sedengkeun karna nguliwed kanu bala rada eraeun ari kudu padeuleu beungeut mah jeung Wijana. Cacakan lamun teu kahudang deui mah nafsuna ka Ganjar manehna teh dek terus bae ngadedempes lantaran ku ngarasa era tea. Tapi ari ras ku kanyerian hatena anu boga rasa direbut bebendena ku Ganjar amarahna teh ngadadak ngabubulak. Bareto pernah Ganjar teh dihajar ku manehna di Wanaraja ngan kurang puas lantaran loba anu misah. Iya anak nanu ngaran si Gumilar teh. Ai. Bahwi kalpa jojol morongos. Sumuhun Aki. Bade aya naon kitu Ki? Wijana nembalan bari kaget asana teh tegugur teu angin ya aki-aki teh jojol haok porongos bari popolotot sarta pok-pokanana meuni sugal naker. Naon? Nyabot naon sia teh kunyuk? Aing mah teu gablek enco nu kieu dodongesna sia. Bahwi kalpa kalaka beki garang ceulina anu rebing teh geus mimiti utak-utakan. Naon cenah ieu teh bakuna? Asana teh teu pupuguh jol hauk porongos wae. Boa anu kurang sasatrip ieu.
Cek Wijana bari taki-taki puguh we mirengeuh beungeutna oge geus matak sawan. Panona semu nongtot dipake molotot meuni siga anu deuk ngagejlok tina kongkolakna. Sia omu puguh nu edan mah deuleu kurang saeunan meureun. Bapak sia ku aing deuk juara. Sia oge ku aing di dieu deuk diasah sia. Diwajak duanana sia ku aing. Sia. Cek bahwi kapa bari saprut bae narajang kaduanana. Mun jurus pereupna ngadius ngajojo kana beungeut Wijana, dampal suku mah ngaheat tek ngajejak ka Ganjar. Mundur jar. Keun urang sangarepan ku Kang Jana. Rongkong hirup teh yeuh. Cek Wijana marentah ka Ganjar bari lap manehna dina gerakan monyet ngemil saprut jurus jongcolong togrek ngahancah hulu angen. Hat, teu gampang deuleu. Hayang ngaragap dan aing mah teu gampang. Cek bahwi kapa bari loncat ka gigereun Wijana. Sedeng leungeun katuhuna ngaheat ka handap pikeun ngapabuk pigelang leungeun Wijana. Torji, sia koplok, jagakeun kadinya anu saurang deui. Kain kalaka molotot. Keun ieu mah ku aing hancengan ka aing. Urang tamul ku aing. Cek bahwi kapa ngagero ka muridna. Hilak ka katuhu bari nyabrutkeun jurus katilu Cigalontang. Nu diwangun ku ngadiusna pereup kenca disusul ku pereup katuhuna anu minangka cadangan di mana lamun nu kenca poos. Bae, aki-aki 7 mulut. Cek Wijana bari ngalalapkeun badana dina jurus sero nyusup. Jurelat ka gigireun bahwi kapa bari nyamberkeun ramo-ramona dina gerakan caladi noktok. Tapi bahwi kapa rikat ngakiwarkeun badana ngabarengan leungeun katuhu rek dipake ngahancap pigelang lawan. Sedengkeun pereup kencana geus ngabelesu rek ngahancap puguh ceuli. Roka ya Wijana teu eleh kesit ngagentak ngajorelat ka kencaeun bahwi kapa bari nyamberkeun deui ramo-ramo kencana. Sakali ieu mah hasil oge gerakan caladi noktok teh ngagetruk kana iga burung, tapi lain deui kagetna Wijana lantaran tulang-tulang igana lawan teh kacida teasna anu balukarna pikeun bahwi kapa oge teu sabaraha karasana. Da buktina manehna kalah ka ngakilakeun badana ka kenca bari langsung ngaheumbatkeun panimpugna sarta temis deui ngagejret ngahancap punuk. Wijana ngagerung bari badana langsung ngudupruk. Hipuna keur geuning sia deuleu. Geuning anak si Gumilar mah euy. Tarima yeuh. Tajongan pamungkas. Ya. Cek bahwi kapa bari ngaheatkeun dampal sukuna. Aja mana rek dipake najong ke kempong Wijana nu harita keur nyuuh. Piraku teu matak tobros atawa tulang-tulang igana parotong. Tapi Wijana lain oge nu geus kakoncara siruyung kawung atuh. Ari kudu jojo serah bongkokan. Ngerasa dirina keur diancam ku panajong tanpa ngalobakeun pamolah ngegentak manehna ngakurimpalkeun badana saterusna ngawangun gerakan maung nangkarak. Puguh we ari lawa gampang suku nyampeuk teu anta parah deui eta mah Mang Iyeng. Karawak bae ditewak serta langsung ditotogkeun. Nganaonan sia deuleu, nganaonan. Bahwi kapa ruas bari badana nolonjong ka tukang anu saterusna mah geblak bae nang karak bengkang. Sedengkeun Wijana ngagentak hudang. Mana tajongan pamungkas teh congcorang. Wijana ayeuna mah nu nyeungseurikeun. Aduh sia, montong waka seuri deuleu. Seuri sia koplok. Bisa seuri maneh teh sia. Cek bahwi kapa sanggeusna hudang teu talangke sabrut bae naraja ngatiluskeun jurusna. Wijana ngagorowok bari rikat ngawangun gerakan Dewa Samadi. Deus! Pigelang bahwi kapa teh digunting, tapi lain deui Wijana kagetna lantaran lumrahna mah leungeun lawan anu digunting teh sok gentak dikajetkeun. Ku kituna manehna bisa nyusul tapus ku teungelan kembar, tapi ari bahwi kapa mah sakitu pigelangna digunting teh tetep we jeceng.
Palawargi sadayana Ganjar anu harita keur dikapuk ku si Dorji katut dalimin sanyana mah manehna masih bisa ngungkul anu jadi lawan-lawana, tapi waktu karena geus mimiti turun milu ngarepuk teu wudu manehna kateteran oge. Jar, mundur gawat bejaan abah kalmur. Keun manusia-manusia kieu patut mah ku Kang Jana langsung hareupan. Buru mundur. Wijana ngakorowok nitah Ganjar supaya kalembur ngabejaan Gumilar. Gilak manehna nyerongkeun padana kelantaran bahwi Kalpa geus narajang deui ku teungeulan anu matak bahaya. Sedengkeun Ganjar sok sanajan rada berat dek ninggalkeun Wijana teh, tapi manehna teu wani baha kana parentahna Wijana. Teu talangke deui rikat manehna malikeun badana sarta belenyang bae lumpat balik ka Cicapar anu parenahna teu pati jauh ti eta tempat. Maksudna dek laporan ka Gumilar. Puguh we Gumilar anu memang kita tadi oge siga nu terus rasa dumeh Wijana jeung Ganjar anu tas ngajajabkeun pamajid teh can aya mulang. Lain deui ruas na ngadenge carita ti Ganjar teh sok sanajan ti mimiti oge manehna teh boga karatag hayang nyusulan Wijana. Ku kituna kalawan teu loba deui tatanya belesat bae Gumilar lumpat ka arah anu disebutkeun ku Ganjar, sedengkeun Ganjar jeung Jaja anu harita dek milu mah ku manehna dicaram. Cari cing we di dieu Ganjar jeung Jaja mah ulah kabeh ninggalkeun lembur bisi kumaha onam. Cek Gumilar balik ngepelesat ngacorelat muru ka Wijana anu harita keur diraponan ku bahwi Kalpa katut anak buahna. Dina waktu anu singket oge Gumilar geus anjog ke tempat padungdungna Wijana. Bener bae harita Wijana keur pada ngaraponan malah sareretan Gumilar mireungeuh karna aya di dinya. Teu hade lain jawara kasebutna ari main rempuk kitu mah. Lawanan kaula yeuh hi Gumilar. Cek Gumilar balik ngacorelat nyampe ke arah bahwi Kalpa anu harita dek ngabongohan Wijana. Hiuk des dengan bahwi Kalpa anu dek nimpuk sirah Wijana teh diketing. Puguh we tumerapna ka bahwi Kalpa mah lain deui kagetna. Mireuneuh lawan anu sasatna memang dek dijorag, kari-kari ayeuna geus nyampeuk di hareupeun. Harita oge samemeh bahwi Kalpa leungit ka kagetna kepretan dampaleungeun Gumilar geus ngajelebet manten kana pipina. Mangka-mangka teu sabongbrong, puguh geus dieusi acian semu kunting atuh. Puguh we bahwi Kalpa teh kontan ngekerung sarta pipina karasana panas sarta peurih. Tapi nya eta moal sapati-pati manehna jauh-jauh rek ngajorag musuhna lamun ipis pangartina mah. Ku kituna sanggeus lunglangna leungit mah sebrut bae narajang. Sakitu geus mindeng kabeunangan teh lain kapok, tapi kalakah beuki gawok. Mana pantas dina narajang deui teh bahwi Kalpa kalakah beuki garang. Ongkoh kasurung ku rasa panasaranana deui hayang ngelehkeun Gumilar anu ayeuna geus kabuktian sakitu tangguhna. Montong waka gede hati dulu sia teh Gumilar kajon teuing lemur pedah dada aing tibatan kudu kabur ku patasia. Bahwi Kalpa kukubukna mah teu euleum-euleum, sedengkeun jurusna terus nyuruntul dek ngaremukeun cukang irung. Kacida salah na tekad Andika teh wi Kalpa. Cek Gumilar bari ngalalapkeun padana dina gerakan monyet ngemil. Jurelat kagigereun bahwi Kalpa bari ngagunakeun gerakan cakar monyet ngajamret kana kulit beuteung. Ayo sia nganaonan koplok ngadon siga kunyuk sia. Bahwi Kalpa najan beuteungna asa kajawol ngakentak ngejat ngagilak ngatuhu bari ngahebatkeun panimpugna rek mapag sirah. Tapi Gumilar ngagentak ngajorelat balik deui ka asa-asal tadi. Jeleng manehna luncat ngaliwatan kagigireunna bahwi Kalpa bari ngarawelkeun leungeun kenca kana daun ceulina dina gerakan monyet naruk hangasa. Ayo koplok sia sugan bener sia mah kunyuk. Bahwi Kalpa anu geus kaitung jago
jadug kahot teh nepi ka deuk ngahing-hing jebleh atuh lantaran pusing ku gerakan pamonyet lawana. Sedangkeun ari manehna teu bisa males sakali-kali acan. Di sejen pihaknya eta Wijana saleupasna ti Bahuy Kalpa teh terus dikarepuk ku Dalimin jeung si Dorji. Tapi ngaran-ngaran anak jawara paribasa teng manuk teng anak menaku kuncungan. Pepela dina tandangna makalangan teh lain deui hebatna. Si Dorji katut Dalimin sakitu kacida jojona dina ngayakeun panarajang dua anak kalahkah pada ripuh. Tapi ari kawanina mah teu kireum sarta dina ngurubutna teh tempo-tempo kacida matak ngaliweuhkeunana. Ku kituna antukna mah Wijana kapaksa ngagunakeun jurus besot lantaran hayang geurang ngarengsekeun patalakna. Puguh we boh si Dorji boh Dalimin lain deui koceak dengekna lantaran kulit-kulit leungeunna nepi ka nyengled ngolotok teu beda jeung nu dibanyur ku cai ngagolak. Keur kitu teh kadengeun ku Bahuy Kalpa aya nu ting koceak malah cenah pokna kadengena teh paguru tulungan barik ting dereg-deg lalumpatan kalebak teu nolih ka Bahuy Kalpa nu harita masih padungdung keneh. Gumilar atuh lila mah teu buru ngarasa pusing lantaran nu jadi lawan teh tetela bandelna lain dikieuna ku kituna. Waktu Bahuy Kalpa nyebrutkeun deui peurupna sakali ieu mah bari ngakilak teh geus bae dihancak ku jurus potong tunggal dina ulin alip. Jedak saterusna peurup Gumilar ngahancat Careham. Ngeri aduh. Bahuy Kalpa koceak dengek nepi ka les-lesan. Leungeun asa potong sarta Careham asa bengo. Blak! Nang manehna nangkarak pengkang tapi ngagentak ngakurinya hudang. Sugan teh dek terus narajang deui. Nah ana dedeg-deg teh manehna oge lumpat kalebak nurutkeun murid-muridna anu geus ti heula marangpret. Asa ku teu paruguh manusia teh. Gerentes hate Gumilar bari panona terus neuteup kanu kerting arabret lalumpatan. Geus kitu heug ngareret ka Wijana sarengeh nu direret nyerengeh tandaning pinuh ku kasugemaan. Gumilar malah seuri bari terus surat reret nempoan karna tapi tetela nu ditempoan mah teu katingali kalangkang-kalangkangna acan. Geus kitu mah pok bae ngajakan balik ka Wijana bisi nu di imah arep-arepeun. Palawargi sadayana keur waktu padungdung keneh oge karena mah geus nepi ka Cicapar lantaran maksudna dek nyusul Ganyar anu lumpat. Mangsa Gumilar ngurunyung teh pikeun manehna mah mangrupa hiji kasempetan lantaran ceuk pamikirna pasti di imah Gumilar teh eueuh sasaha iwati Ganyar. Sabab sidik tukang es mah keur nawaran ka Bahuy Kalpa. Palawargi pantos ngurunyung ya tukang es lah. Hapunten pisannya palawargi waktosna parantos teh nyekapan cag heula dugi ka dieu urang teu neun dihaneulem hieum tuna dihanjuang siang mangsa datang urang samper deui mung sakitu anu tiasa kasangakeun ti Mang ampun para nu kasuhun kuninggalih nu dipamrih hampura anu ditada. Mang amit mundur amit mungkur cag permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.